Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dipayung bersama-sama sholawat beserta salamna mudah-mudahan dicurah limpah dan junjungan ruang sadaya mulyani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailah wa falakul wajina dan para sahabatna tabi'in tabi'at muslimin muslimat ke orang sadaya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah orang sadaya dina ieu waktos bari dina kaayaan cuaca kurang mendukung. Sakieu alhamdulillah syukur. Alhamdulillah hiji urang ieu mah saja ngalaksanakeun kewajiban mempasangkeun namipakeun kewajiban ulah teu teuing ulah batur teu urang geus aya cenah batur gareuweun teu we ampuna lapur kabeh. Urang nya alhamdulillah ku Allah dikasihan kekuatan yakni dikuatkan iman urang teu kagoda hujan kagoda kunaon. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana tiasa cari dina ieu tempat, mudah-mudahan ngalimna urang sadayana dina ieu tempat teh masih jadi wasilah karena ngalimna engke urang di surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Malahan dina ieu waktos resannya urang dina malam Jumat, anu malam Jumat teh sayur ayam rajana poe nya, sabab dina 7 poe teh pangunggulna pangagungna teh dina dinten Jumat sareng wengianana. Mata usahakeun dina wengi Jumat mah dina dinten Jumat jeung wengi Jumat mah usahakeun urang teh kudu ningkatkeun kana amal ibadah urang ya. Masalna Jumat wengi Jumat salat tahajud dina wengi Jumat malaksanakeun. Masalna urang dina wengi Jumat mah kalahadiah kali kubur dina wengi Jumat mah malaksanakeun. Terus dina dintenna masalna urang dohor teh lantaran kasiwar berjamaah tapi dina dinten Jumat mah urang sadayana malaksanakeun berjamaah. Malahan mah dogak dari jam 11 dari jam 10 dari setengah 12 air harus ada ya. Nah mudah-mudahan orang sadayana dina wengi ayeuna ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala masih dina tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana urang ngalajengkeun kamari teh ceuk kamari teh dawuhan Abu Hurairah kasaha kasaid kumaha cek Abu Hurairah is'alallahu ayyajma'a baini wa bainaka fi sukil jannah. Cek Abu Hurairah Abi Sa'id ngadoa anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon cenah ngadoana mentana ka Allah penta ka Allah supaya anjeun jeung kaula teh supaya ngariung deui di pasarna surga.
Cek Abi Sa'id ya Abu Hurairah hal takunu fil jannati aswaqun. Oh Abu Hurairah memang ayat itu di surga ada yang pasar ya. Kayak pasar pas di dunia ya. Cek Abu Hurairah na'am muhun Abi Sa'id kete di surga teh bakal aya pasar. Ngan pasar di surga mah beda jeung pasar di dunia. Pasar di dunia mah beda jeung pasar di akhirat. Di surga ya. Kumaha itu ari pasar akhirat, pasar surga. Pasar surga mari anna ahlaha yatafarrajuna bi kulli jum'atin fi suqil asani wal jamal. Jadi dina saminggu teh dina dinten Jumat pasarna teh. Lamun di dunia mah ayeuna di urang pasar bojong Jumat paling. Dargege di surga teh pasar-pasarna teh dina poe Jumat. Nya poe Jumat. Naon cenah di pasar teh balanya bawang tarasia tanah naon? Beda. Surga naon? Pasarna di surga lain keur balanya nu kitu tapi isukil hasani wal jamali balanya kahalusan kagidingan di kurang. Jadi kurang kayak pasar balik ke pasar teh pakaian gaya wajah lamun lalaki tamah ganteng tamah seungit tamah gagah ya tos dirinya di atas pasar lain rek baranya katuangan ya tapi ngagindingan awak kurang gitunya mapesan awak kurang balik eta di atas pasar teh wa ida abatipun min tahtil arsi bakal aya angin dijieuna angin eta teh di aras ngagelebug nganginan kana eta pasar bari seungitna ge tansu alaihimul mis tuknya seperti minyak misik dan minyak ambang. Ada beda. Hari di urang mah pasar di urang mah baru asir, bawang, bungkol buru engke mah bau nanti seungit nate di eta pasar teh dengan malah bersih seperti seungit minyak misik. Ya, nabi kawatum tiru alaihimul halalu pal yadisuna wa yarqabuna buraku terus dirinya tos sadaya nagari rining eta jalma anu di pasar teh numpak deui kana buruk summa yarjiuna minasuki ila manajilihim balik deui ka surga pas balik ka surga teh watakulu nisa hukum pamajikan urang atanapi bidadari anu keur cicing di surga teh pas urang balik teh ngomong ieu ceuk eta bidadari teh nya ceuk eta bidadari teh ngomong ieu Bisairihim jamalan minasaki wa min tinggal dibalik. Aduh cenah itu atana kakak kuih di pasar teh nama kasep nya nama seungit nama ganteng nama cinta cek eta bidare. Jadi baik eta pasar teh semakin bidare teh nepi ka beuki resepeun nya beuki resepeun pulang ti eta pasar eta surga teh. Jadi walhasilna lempengna di surga ge bakal aya pasar kan beda pasar di surga jeung pasar di dunia. Wa fi riwayatin ukhra jeung dina sabana riwayat engke ketika urang asup ka surga ketika urang asup ka surga engke cek sapali riwayat ida kana yaumul jum'ati tadi mah pasar cek riwayat tadi mah dina Jumat cek riwayat nu ieu mah di surga dina poe Jumat teh tak di malaikatu di akhir jannah dina setiap Jumat di surga teh bakal datang malaikat ka surga bari nyana kendaraan anu sebut kendaraan buruk. Jadi buruk teh kendaraan anu istimewa di surga teh lain motor lain mobil lain kapal naon dalilna samalkan jeung Rasul Isra Mi'raj ge naik kendaraan buruk berarti ieu buruk teh kendaraan istimewa nepi ka kendaraan ke anu aya di surga ge buruk nya pan buruk mah gitu tuh istimewa ketika nanya mangka sampean anu payuna meneka ketika mudun sampean payuna manyakan jadi nutumpang teh harga sangat oh tinggal lamun mobil atau napi motor saku mahal-mahal ge lamun mudun maka sana mudun lamun nanya kana sana nanya ya gitu tah
nya eta kendaraan buruk. Eta malaikat nyana ka eta surga teh nyana kendaraan buruk, nya nyana kendaraan buruk. Data adnatin bari buruk teh jangan-jangan ya. Tadi nanti bima kening kuda sok itu karena kening jangan-jangan malaikat adalah lain nya bohong tadi. Nya eta gambaran buruk kan cek sapeureun guru akhir itu cara buruk mah cek sapeureun guru ngan ente 100% itu kan gambaran seperti itu ente disebutkan seperti itu ngan lamun ngingetkeun atanapi maca kana gambaran buruk teh kos kitu ngan walau alam ulah kitu tu kalaina ngan gambaran kitu seperti kuda tapi aya jangan tah gitulah tapi guru teh menyebutkeun buruk seperti itu ngan gambaran kitu. Nah eta Fa'idaro kibal mu'minuna alaihi yatiruna wa yusodikuna bisyarihim jabalan. Ya, ta'eta buroke jelema mukmin ahli surga nu terjijing di surga teh tarupa kana eta burok kendaraan anu dicana ku malaikat teh. Tos kitu ala yatiruna eta burok teh hiber. Dari jangan tadi hiber jadi ahli surga teh tumpah. Bari di bawah hiber kaluhur terus pas eta hiberna dihanapna pas malebahan gunung jabalan pas malebahan gunung tapi gunung eta teh rada beda kumaha bedana eta gunung sifatan eta gunung teh yakni wa mitil kaljibali taji anhari wal uyuna dina eta gunung teh bakal ngocor hiji mata air jeung wahangan terus dina eta gunung teh aya tatangkalan ngan warna teh beda-beda warna-warni nya tatangkalna beda-beda terus patan ditul asjarul mutanawwa'atu wal mutawalinatu ala abil asjari anwa'id tuyuro wayat tomuna dirbatihim terus bakal aya manuk dina eta tatangkalan teh loba manuk rupa-rupa bari muara eta manuk teh bari suarana masing-masing berarti maka saya tahu tukang manuk nya bakal itu loba manuk suarana masing-masing dikumpul gitu disana gitu nya rupa-rupa gitu jadi cek urang mah urang teh diatur di luhur jadi luhur tumpak buruk dihanap teh aya gunung eta gunung teh tatangkalan rupa-rupa jadi ketinggalan teh indah bari di luhur eta tatangkalan teh aya manuk-manuk tah kitos kitu eta buruk teh turun ka hanap ya turun ka hanap terus jalmaan tumpak buruk teh tarurun caricing di eta gunung teh jadi cek urang mah itu di bawah nanti di bawah piknik cek urang ya ahli surga teh dibawa piknik ku eta buruk. Tah, tos kitu tos memandang keindahan eta gunung, mangka datang wa itu yuro biidnillahi ta'ala masaubatan eta datang hiji manuk cek urang malah datang daging anu eta daging teh geus disate, geus dipangan. Ya. Jadi urang geus salib di eta tempat halawan idin Allah datang daging bari daging eta teh geus disate terus jalma anu calalik dirinya teh naruang kana eta sate daging teh satos naruang mangka eta teh jalma teh haranyati kana buruk terus hiber deui eta buruk dihaletkeun aya gunungan ieu mah gunungna teh didamel ku Allah teh dina minyak bisik wa nahru salsabili jeung caina jeung mangan salsabil wajan jili jeung mangan jili tajri minta terjibali wa yarawna bitil kalmana dikusur wa kursiu terus kurang pas nepi kana eta gunung teh wa yarawna bitil kalmana jili katingali di eta gunung teh aya gedong terus aya kubah jeung aya kursi
min yakuti ahmaron tina inten yakut anu geudeum. Wa alaiha nabiyuna wa syuhada'u eta diluhureun ku Siti aya para nabi jeung para syuhada. Jadi kurang kadinya teh para nabi jeung para syuhada mah geus standby dina eta kursi. Geus standby dina eta tempat dina eta kubah teh. Tah, urang mah kakarek datang kadinya. Qaiduna terus urang teh jalma mukmin teh caralim ahli surga teh didinya. Falam mayal anbiya wa syuhada terus eta para nabi jeung para syuhada ningali ka urang terus eta para nabi teh para syuhada teh nyuguhan nya cek urang nyuguhan masih angkat tuangan yud'imunahum masih angkat tuangan wa yaskunahum jeung masih leueuteun nya wa yarunahum minal kaksi yakutin terus eta jalma teh itu jalma mukmin teh ngaleueut antara nuang susuku eta para syuhada susuku eta para nabi di eta gunung teh nya. Terus datang anginnya ribun minta jibal alal mukminina terus datang eta angin terus datang cahaya terus datang katuangan nya datang katuangan tos itu sumaya tinidau aya suara cek eta suara al muttaquna fid dunya ayyuhal muttaquna fid dunya kuntum muharramina min ladaiha wa min anha. Hei para jalma-jalma anu tarakwa keur waktu di dunyana ngomong gitu. Hei jalma anu tarakwa keur waktu di dunyana kuntum muharimuna anu anjeun keur di waktu di dunia teh teu bisa senang-senang. Wa min amiha jeung anjeun keur waktu di dunia teh teu bisa nikmatan. Ya. Karasere anjeun mah keur waktu di dunia teu kemangi kasenangan ribu we. Ribu naon? Ribu ngalaksanakeun ibadah. Batur mah tengah peuting teh kerek ngeunah nya sare maneh mah hudang tengah peuting ngalaksanakeun tahajud. Batur mah dina wayah kieu teh mepene orok mepene pamajikan aya diam. Mepene orok eta pamajikan karunya. Mepene orok batur mah nya kerek urang mah cari di dieu masjid. Pan ribu karasana ngalawan-lawan nafsu teh. Tah jalma anu takwa jeung jalma anu keur waktu dunia teh ngarasa senang, teu ngarasa nikmatan lamun dahar saayana nya saayana matak geuninganan Abu Yapun pasir anjeunna halapana di dieu malahan mah bumi nage kos kaakon maus kos kaakon tapi tuangna kan saukur saginten teh kentang paling banter paling jago kentang paling kentang kulubna teh pangsebutna teh buah saginten sawengi teh ngan buah sehari-hari paling hiji hiji mana mun bergemul buah angkilang hartana itu di dieu ditaros ku para sarjina mama ari aya kene masih kene gimana kunaon atuh mama teh panomo teh beunghar panomo teh harta itu di dieu coba atuh katnuang teh atuh ulah nepi ka kitu teh atuh nuang sangu jeung dari atuh jeung kumaha makan katinggalin dari asa kumaha kitu asa karunya nya cek eta saja kumaha jawabna mang abdi mah lain teu hayang nuang katuangan anu enak anu ngeunah lain teu gaduh deui naon atuh izin ku Allah sabab loba kanikmatan anu dibikeun ku Allah ka kaula kan bisa syukuran dibere kanikmatan ningali kaula kan bisa syukuran ya nikmat ningali dibere kanikmatan leungeun kanikmatan sagala rupa teu bisa syukuran kali-kali urang erek ngadaang nya kitu erek dan kadaharan atanapi nuang anu ngeunahan ieu ge can kasukuran jawabna teh nya kumaha atuh urang atuh minimal urang teu naon teh urang penting ngalasula teuing kitu we heula da urang ge dari dapur teh tara segala aya lagi wae kadang-kadang jeung asin tah ketika terkituna ulah ngalasula cenah ge teh urang mau poe da mah teu kaji da apa geura ulul mubaga mah ketika aya tapi tadi dah ketika aya tapi sederhana we urang sederhana da eueuh eta mah nya da eueuh tah jalma-jalma anu takwa ketika di dunia teu ngarasa ngeunahan teu ngarasa bahagia teu ngarasa nikmatan nya atiru sok aya nu geura buka
Ya, gerak buka. Al-ana min syarban tuhur, sok gerak minum anu suci seksa kumaha oge. Wa qulu alna min ladaini amin jannati, sok gerak nikmatan. Ya, anjeun keur waktu di dunia itu, ayeuna anjeun keur waktu senang. Ya. Jadi baheula mun jalma Al-Qur'an, jalma anu takwa mah di dunia teh itu. Sok ayeuna teh nah, gerak buka, gerak sesenangan. Lamun rek dahar-dahar naon sok. Ya. Berarti lamun sesenangan di dunia mah bagian apa di ya, bisa kebagian menarik menjadi asal orang syukuran, ya, asal orang syukuran, ya. Syukuran, itu ulah kurang lagi itu mah mumpung hati ulah, ya, itu loba terus kurangi nikmatan tapi syukuran lebih adik daripada kurang teboganan naon tapi ngarasulah. Germah temukan dalam ada sulah menikah yang di dunia tapi syukuran ke Allah minimal menyebutkan santosna kuat alhamdulillahirabbil alamin. Fayaqulul mu'minuna entos kitu dipasihan rangku eta suara gerak nikmatan eta jelema mukmin teh ahli surga teh nyarios kieu ya robbana wa atana fid dunya nadhur ila wajhika hei pangeran kami nya anjeun kanu kitu anjeun tos janji ka kaula keur waktu di dunia yen kaula engke di akhirat bakal ningali kana dat anjeun ka pangeran ceuk jalma mukmin ta ayeuna rek lagi kana janji anjeun apaan kena urang teh bakal ningali dat Allah nya paling ningali dat Allah ayeuna mah urang ningali asma Allah asma nya ngaran engke mah ningali dat Allah kalau tak kita bakal ditagih ku ahli surga teh mana cenah Gusti kaula aya ningali kana datna Gusti santosna kitu yarfa'ul hijabu dicabut tah hijab paningali urang dicabut ku Allah Subhanahu wa taala ayatajalla nuru jamalillahi taala kalqamal lailatul badri urang teh bakal ningali mata urang bakal ningali kana dat Allah sabab mesti cabut hijab paningali urang Allah bakal dicabut langsung ningali urang kana datna Allah santosna ningali kitu eta jalema-jalema nah pada DPDP cek urang pada gebrek dan ningali dat Allah teh pada DPDP jeung pada cek urang ngajerit kira temenan urang lamun ayeuna ieu urang kami jeung ajengan pada jeung guru berapa sok era teh para rugurin teu puguh cabak lamun teh ieu puguh teh para ruguh ieu mah ningali dat Allah kalau gitu nabi ka jelema pas ningali dat Allah dibuka hijab mata urang ningali kana dat Allah teh sing jarang ngajerit eta jelema nabi ka eta suara nabi ka aras nya ningali dat Allah nabi ka kusieun ku isi-isina ku Allah Subhanahu wa taala hampir akalna dihilangkeun ku Allah hampir akal hilang nya hampir akal hilang. Nah, santosna kitu dibalikeun deui ku Allah. Ngaleukeut eta jalema kana cai anu suci, terus akalna dibalikeun deui nepi ka pas ningali dat Allah teh nikmat kitu aya bandinganana. Kanikmatan surga teh eleh ku kanikmatan ningali Allah datna Allah. Ya jadi ningali dat Allah. Tongkrong kitu Kangjeng Nabi hayang ningali asli malaikat Jibril. Dina baju juhur. Ya. Jangan Nabi Gusti ali hayang ningali datna atau itu asli malaikat Jibril dan malaikat Jibril ketika dongkap pasikeun wahyu ka Kangjeng Nabi teh teu nyarupakeun aslina tapi nyarupakeun jalmi anu pakasepna anu dikaresep. Jadi hayang ningali karena aslina malaikat Jibril. Wow, seperti kuat aya ningali kitu. Pas ningali malaikat Jibril eta malaikat Jibril teh pan ngagaduhan 900 jangjangnya. Pokokna mah sajangjang, jangjang. Pan seperti tulang jeung sajangjang teh pan suka tulang teh tah. Tah di tulang ieu ka ieu teh lamun dirungkupkeun ka dunia teh moal mahi. Pan malaikat Jibril bukan jangjang. Jangjang teh buka 900 jangjang. Ngantong browning sajangjang. Nya pada jangjang suka tulang ka dieu tah. Ieu teh satu laki ieu ka ieu teh lamun dirungkupkeun ka dunia teh moal mahi. Pas Kangjeng Nabi ningali kana dat kana aslina wujud malaikat Jibril Kangjeng Nabi teh pingsan nya ningali asli nama dan ningali malaikat Jibril ningali Allah
ibadat Allah Subhanahu wa taala nepi ka ngajarkeun. Tapi di eta teh kitu ngaleueut cai anu suci nepi ka dibalikeun deui nepi ka jelema ngarasaan nikmat dan ngalidat Allah Subhanahu wa taala. Tangke mah urang di surga teh bakal ningali zat Allah nya gitu. Jadi walhasilna urang teh engke di surga bakal diajak jalan-jalan ke malaikat 4 buro, terus urang bakal dihandap bakal ningali gunung, bakal turun dinya cek urang mengadahar daging nya terus berangkat deui ka di gunung tah di eta gunung teh bakal aya gedong-gedong aya para nabi yuk ke aya suara jeung ke bakal ningali zat Allah dina gunung anu kadua. Nah, di surga Allah Subhanahu wa taala nya. Kumaha tuh kurang ieu mah saukur itu cerita ulama nya anu cek urang mah da ulama ieu teh ngarang cerita. Jadi nuliskeun ieu kitab teh ladang mukasapa ningali heula ka ditu bakal firna tah teu urang mah supaya urang kabita yaitu hayang asup ka surga nepi ka dicaritakeun ulama kieu kumaha sangkan urang asup ka surga teu aya deui urang jiwati kudu jadi jelema takwa yakni ngalaksanakeun sakumaha parentan Allah ngajauhan sakumaha larangan Allah. Lamun ditunya kewajiban laksanakeun ku urang pasunatan usahakeun si urang nya kewajiban mah laksanakeun pasunatan usahakeun si urang kewajiban mah kudu harga mati dan nya kudu laksanakeun. Terus dosa-dosa tinggalkeun ku urang saya sebutkeun lobakeun maca istighfar malahan kadituna lobakeun maca sholawat nya. Mudah-mudahan dia masa rumit-nya dari anak sana suantos abi ketinya pun bapak panten sapieu da baju padieu urang teh niwaran gitu. Saya mah nu parakeun kewajiban mudah-mudahan urang sadaya dokat ieu teh mudah-mudahan itu masihan ganjaran ka urang nepi ka jaga dunia kiamat ganjaran urang ibadah teh masih karasa urang masih ka milik urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang papunten paminten tungguan cenah mesti kereklamannya mudah-mudahan doakeun urang sadayana wasilahna urang kitu ngaos atanapi ngaoskeun pulhu na palabinas atanapi cek urang tadi teh sholawat mudah-mudahan ganjaran barokahna itu mudah-mudahan masih jadi lamun apulwa mudah-mudahan matana masih dikenakeun sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik wa sallim wa barik